Para hadirin sadaya, sesuai saat rencana kemarin terus dibadan ke dinas Samimun Kapoker bahwa marhaban atas Nabi pernyataan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disangkakan ke sarana Allah di ayat kedina malam Senin lainnya jadi nanti dua pamaksa dan marhaban parantos oke panggil disangkakan sarana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sabab apa Isra Mi'raj peringatan keayasannya kurang supados tajidul iman, tajidul keyakinan, nganyar-nganyar melalui kalimanan keyakinan orang sadaya bahwa Rasulullah SAW kantos diisrokeun dimikirkeun nyaeta kalasan dinasasi roja gitu. Dinasasi roja umpamanya roja mama saya roja ayeuna roja apa roja di zaman kaukur gitu lah urang lain nama peringatan sok sanaos internet salah serius golongan ayat terus karena rojaban karena maulidan tapi dalam lagi sih orang panaosan istinan panawan hadirin sadaya ada Isra Mi'raj Bilaukan kawan Allah di Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dekakeun maha suci kami kada anu parantos ngalumpangkeun parantos berjalan ke abdina nyaeta Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu dilaksanakeun ku Kangjeng Rasul dina waktu sawi hari kasaran Isra Mi'raj Mugi Kangjeng Rasul uli tina Isra Mi'raj tina ulang-ulang bingung saur Kangjeng Rasul jamaah kali dipikir-pikir kawan hari dipikir bingung jadi salah percaya apalagi Abu Jahal Muhammad kajian jangan ulang-ulang itu jika bingung paman jangan beda gitu abdi dasar Isra Asmir di mana baru di mana ya Isra di Masjidil Haram Masjidil Aqsa rasmilah kulit ke kamar nilai apalagi seorang bicara kita di sini Muhammad ngerti namanya masalah dibilang isu kurang kumpul ke kurang beda dan kuring kurang beda nama anjel isu kurang ke Isra Mi'raj ada pertemuannya mohon siap itunya kumpul mau apa nih bukan naon kumpul tong kokol pantes pertemuan pantes hadirin kumpul ayat beja mahing gitu ya beja mahing Muhammad bukan kumpul jamaah Kangjeng Rasul di bawah ada berapa tidak waktu Isra Mi'raj kumaha jelema teh malu kafir terpercaya ayat golongan sepuh percaya teh Abu Bakar nyata Abu Bakar mah termasuk tidak ada payunan untuk percaya teh saur Abu Bakar saudara jamaah aman tubika kami percaya kepada tentang Abu Bakar pasien tidak Abu Bakar Siddiq di golongan istri sahabat iman pada payunan teh nyata Siddiq Khadijah kurma sudagar mereka sepuh tadinya kita percaya kalau itu payunan percaya karena Isra Mi'raj Kangjeng Nabi di golongan anak muda ya nyata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu payunan teh iman ka Kangjeng Rasul atas dan perjalanan Isra Mi'raj kumaha sanesna bala si mu'min ala
kafir percaya nama terpercaya. Namun sama kenapa terpercaya? Sama perjalanan cukup sepanjang Abu Jahal dari tahun zaman mereka di istimewa di haram ramah di asal menunjuk pangan berarti 2 bulan nanti. Hari Muhammad satu hijau mirajna terpercaya itu. Tapi mereka dengan mujizat di Allah dan kunggahuna di lempang subhanallah di asro numpang ke Allah karena cina itu contoh kieu lamun ayeuna jamu dan kuliah sadiran sabuni lamin amin ada dibuka tuh pun itu sing cemerlange lamin mah kira-kira jam moal malah indah usaha kudu gaduh nah ayeuna contoh deui lamun sireum ditawar kasih malaya nempel dina anjuran dugi moal kasih mah dugi cepet moal tereh moal tereh batas dan misalnya saranya bisa nganya bicara aku kurang mun sireum ditanggung pake kawang kasih mah bakal sebarang bulan kira-kira tapi lamun ini cara kurang bakal cepet moal cepet tak usah udah ngiring sarang ngiring sarang kapan Allah ngiring sarang kudrot iroda Gusti Allah menjelaskan perjalanan 2 bulan ditempuh pakai kuda 2 bulan kang Rasul mana kesejahteraan bahkan selalu Siti Aisyah nasal sirah hadisna kami waktu kang Rasul Isra Mi'raj pangboboan kang Rasul dengan optimis anu kene geus itu masyaallah kalau sama dan merupakan perjalanan Kanjeng Rasul saja di alam mulki tapi di alam malakut sudah cepat di alam malakut berita rohani kan itu. Itu Kanjeng Rasul rohani itu berangkat lagi. Nah Kanjeng Rasul mah dasarnya rohani tadinya. Waktu Kanjeng Rasul di mana kasrat kurban beta ayat kalah. Nah ini apa saja caranya? Kemudiannya di mana kasrat kurban beta berjalan di alam malakut itu dalam pikiranku logika pada mau percaya semua tapi dari mana dengan iman sahabat Allah air Allah yang semua mau air hese Allah gampang gitu saya maka di mana zaman kesudut Allah ubur hese Allah hese cek Allah kira-kira cek kurang cek akal kurang cek nafsu kurang cek Allah membawahi itu kata terus Kanjeng Rasul sabana Isra Mi'raj sabana Isra Mi'raj ke mana ka langit Mi'raj naik ke mana ka langit ke mana langit samawiyah langit supla ayat langit mulia, ayat langit supra mah dia dalam langit mulia mah alam samawi alam malakut. Dari Isra Mi'raj Kanjeng Rasul sanes di alam bumi tapi di alam malakut. Jadi disebut asamawi, samawi soalnya sabab alim malakut mah alam bersih, alam rohani. Manusia rohanian alam malakut, para malaikat di alam malakutnya rohani bersih nanau kira nafsu di alam numawi alam malakut disebut alam samawi sebersih di nafsu dalam dia manusia ketika alam malakut pasti bersih rohanina tina nafsu kahayang tina dunia bersih tina nafsu karena basa kanunjaan maka selalu abdi di mana menajal mahayang marifat Allah kudu tunaan di
kita di alam malakut. Beliau ke kanjeng Rasul di Isra dan Mi'raj geus nah kanjeng Rasul geus secara alam malakut di kawanina Rasul teu ma'rifat Allah ma'rifat di kawanina Rasul teu ma'rifat yang keur contoh kaurang ieu maka dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra dan Mi'raj ka Masjidil Aqsa. Keur contoh Quran. Naon keurangna contoh keurang bahwa urang teh kudu ngalaksanakeun syariat, kudu ngalaksanakeun hakikat. Syariat dicontohan ku Isra, Mi'raj mah nyontohan hakikat. Jadi di urang teh kudu aya naon? Syariat, hakikat, syariat. Ulah ditinggalkeun eta tajum duana ge. Kalau jama aya syariat hukum teu hakikat butuh eta teh goreng patutnya. Syariat hukum, hakikat mah teu aya goreng patut. Hakikat ilmu Allah, tapi karena syariat eta karena goreng patut teh. Karena kau sudah kitu. Maka manusia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu netepan karena syariat jeung hakikat. Itu atas. Itu contoh syariat, contoh hakikat. Dina sholat kesaluan aya syariat, aya hakikat. Pokoknya cek beda boleh Isra dina cenah. Sholat anu 5 waktu oleh nate. Ya itu mah bahasa urang oleh sote gitu. Oleh nate sholat anu 5 waktu. Sholatna aya syariat, aya hakikat. Syariat mana? Syariat mah pergerakan badan urang. Aya rukun, aya syarat, aya babat alat itu syariat. Hakikatna bagaimana? Aya tarekat, aya hakikat. Aya syariat, tarekat, hakikat, marifatnya. Syariatna urang kudu netepan kana naon? Kudu netepan kana naon? Kana rukun, kana syarat, kana babat alat. Urang mimangkat kudu apal rukun salat, apal syarat salat, apal naon nu mantap kababakeun kana salat. Ieu teh syariat eta teh. Kitu. Ceuk atuh teh naon wajib fikih. Materi haji fikih di dalam salat teh make syariat, goreng rukun salat, syarat salat, bakal singkang sukurunan. Sujudna singkang, nangtuna ge singkang bakal nampe teu make naon? Teu make pikiran sakaya lalu fikih daun Allah seneng fikih mah. Berarti bahasanya berarti sabab syariat penting saya mungkin. Bakal putus salat. Sujud lagi bakal naon? Bakal ngajenge jika aya keur mencereur asa tinggal jelema dalam salat salat kudu kadang-kadang sujud lagi naon? Jika kucing keur ngintip beurit begitu. Itu salat teh bagiannya. Masalahna teu make ilmu fikih begitu. Dulu torekat, ahli torekat bacaan sholat kudu dipakai jalan usul ka Gusti Allah. Dimimiti urang Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Eta sadayana bacaan aya dina jero sholat kudu dipakai jalan tepi ka Gusti Allah. Kaasakeun Allahu Akbar teu sholat sing bener, lisan bener baca Allahu Akbar, hatena sing tepi ka Allah. Ulah Allahu Akbar yang hatena ka sawah jeung ka kebon. Allahu Akbar hatena ka pasir jeung ka pasar. Kumaha patut teh? Maka mun geus cek ilmu nahu, lamun bahasa urang obrolan urang hayang jadi kalam menubi, maka kudu murokab antara naon? Kudu murokabkeun rangkepkeun antara lisan jeung hate. Rangkepkeun bacaan sing aku jeung hate. Lisan maca Allahu Akbar hatena kudu bener karena Allahu Akbar. Mana Allah teh? Si Allah nanti. Ieu ibadah ka Allah jangan nyaho Allah mana ieu teh Allah teh.
Tawasul ilahi bistiqoninya panggilan wajib kau teh nganyakeun Allah berkali-kali. Apa ada kita bidan saja berarti Allahu Akbar. Lain apa kita bidan ukur bagi ulama apa matinya. Tapi harus imam masyaallah. Bila kita tidak praktek tenang ke jalan makrifat Allah, ke jalan tauhid ke Allah, benar kata intinya. Tak makrifatul ilahi bistiqoni kudu nganyakeun Allah. Rek ibadah ka Allah tina Allah bingung teh. Kamu jauh Allah terus syariat mereka bacaan sholat dipakai jalan tepi ke Gusti Allah. Bacaan subhana rabbiyal a'la lebih karena a'la kumaha a'la teh berai makhluk sakabehna kudu katingali balikeun ka diri termasuk diri termasuk makhluk loba kabeh ieu teh diurus di uluhiyah ku Gusti Allah. Jadi manusia sendiri kudu ingat kana diri, ingat ka Allah. Diri keur diurus ku Allah, ingat Allah teh keur ngurus abdi. Karena akhlak intinya subhanallah akhlak bacaan dibaca hakema ka pasar ka pasir. Makrifatan mereka dari bacaan sujud teu dipake mereka ka Gusti Allah. Hakikat ari hakikat geus nepi ka Allah. Geus nepi ka Allah. Di mana-mana orang terus sholat teh sing rasa diusik malikeun ku Gusti Allah. Diminta takbir Allahu Akbar malah tong geus meme sholat geus baca. Akhirnya geus baca Allahu syahidi Allahu hadir gitu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya Allah syahidi ya Allahu hadiri ya Allah nadirun ilayah. Meme sholat meme takbir imam geus sholat ya muqallibal qulub ya Allah musakulah malik hate abdi. Hate sok dibulak-balik ka pasar ka kebon ka pasar ka pasir terus itu kana duit ka kebon ka sawah. Oh ya ka awewe lama awewe batu diingat terus sholat itu terus sholat tak ya muqallibal qulub hedat anu sok ulang-malik kana hate sabbit qalbi Gusti tetepkeun hate abdi sabbit qalbi ala dinika netepan kana agama Gusti ya Allah syahidi hedat Allah menyaksi ka abdi hedat Allah ningali ka abdi hedat Allah hadir sarta abdi. Tuh geus meme sholat asal ya Allah sudah kana saya teh di situ apa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ya Allah syahidi Allahu hadiri Allahu rumah saat ini sholat meme bisa baca Allahu Akbar ngangkatkeun pandangan dua geus rasa rumah saat dihadir ku Allah ditingali ku Allah nya disaksi ku Allah. Asal itu urang meme salatna palingan geus sholat masuk curang cali udah meme sholat kaget teuing ke Allah berasa pede urang hakikat mah geus rasa diusik malikeun ku Allah dirasa uluhiyah ku Allah uluhiyah ku Gusti Allah malah muncul bahasa ahli tahqiq dina jalil mukminah urang teh ku Allah teh geus boga yakin rasa ini roh bisa kabeh makhluk termasuk diri urang Allah
ayo makhluk loba kabeh diri urang kabeh lumayan tadi itu manusia ilal Allah ayeuna Adam pakon pas dimana ningali ka makhluk ayeuna Adam nyalakeun ka makhluk pakon pas jelema baca terus nah itu ada hakikat terus makrifat ayo makrifat balik alam mulki balik deui urang mah lain urang mah di alam mulki balik alam mulki dari alam mulki di dunia balik di dunia balik di makhluk urang patul mah gimana di Allah kuwi mah ingatan makhluk balik deui ka Allah sayangna imanna di dinya ari di mah dirinya sayangna teh urang mah sudah ampun mun diingat-ingat teh dunia nudi kiamat teh bungkus kulit meskipun gitu kan tasik Bandung kadang-kadang jalan meskipun gitu bungkus kulit nudi bikinkan teh solong sih orang tahu gitu cari malam jelema jeung jahe jeung lauk dina lauk podolkeun jelema teh tewak lauk isuk itu tewak laukna pasak goreng ka ati ku jelema podolkeun mesti potongan kewak deui pulau teh laukna kewak deui urang beresek deui digoreng di pasar dahar deui urang rusak gitu ya aya kitu mun dipikeun teh da aya dunia we akhiratan tadi mah ibaratna geus dimana saya ngantos aya di dinya cicing mah aya terus Masya Allah urang mudah-mudahan ya urang dina mimiti syariat tarekat hakikat sareng makrifat dalam sholat marifatan mah bae sholat oke mun sholat ingatan ka Allah bae sholat teh gimana urang desa teh ka boleh pada sholat teh terus naon da bae sholat jadi hitungna jajanna pagawean sholat rancingeusna pagawean sholat hirup jeung paena pagawean kumaha makrifat jeung teu najama sholat salajan tamat ke sholat tak ingatan kamu ngapain menjodoh kita sholat gitu tidak kita hitam sebagian nu jadi rohanina pagawean amal ulang teh marifat ka Gusti Allah sholat marifatan bae modal sholat mungkin di bagian mau ya hati dengan ngobrol ya kantor maka kita ada syariat tarekat hakikat sampai marifat marifatan hese malah syariat teh hese ya ampun rukun sholat 17 teu apa nya salat aja salat sholat kosong salat apa sampai kenapa salat teh asal kawan sih pura-pura teh apa padahalnya salat batal sholat 14 terus ada rukun sholat 17 syarat sholat 8 batalna sholat 14 kabeh terus ayeuna angeun teh otak sadaya naon sababna bisi naon teu sholat orang babalan itu syariat sing bener tarekat sing bener hakikat sing bener makrifat sing bener itulah dina perjalanan urang tadi teh sholat teh kudu naon Rasul Isra wal Mi'raj urang sholat teh kudu naon cenah make syariat tarekat hakikat sareng makrifat wasiat kanjeng Rasul di mana urang teh kedah naon hiji urang teh kudu betul maca Al-Qur'an wasiat kudu talil Qur'an sing betul maca Al-Qur'an lalu kita hari papangi jeung salam tanpa tuangan nyamak Al-Qur'an baca Al-Qur'an nya atuh sadinten sakali nya baca Al-Qur'an lalu kita saumur dipapangi jeung Al-Qur'an baca Al-Qur'an wasiat kami Rasul alil Qur'an kudu sing daek baca Al-Qur'an dina hadis An-Nabi dicari lamun dina hiji imam lamun dina hiji tempat dibacakeun Al-Qur'an
Namun guru teh pamentakeun pangampura ya Allah Rabbi. Cek malaikat Gusti hampura di si Erik teh. Betul maca Al-Qur'an bari bener guna teh. Wah beru malaikat teh malaikat pamentakeun pangampura ke jamanmu betul maca Al-Qur'an. Piraku teh hebat dalam itu. Di mana malaikat pamentakeun pangampura insyaallah dijabah ku Allah. Dijabah ku Allah. Allahu Akbar. Di ampura. Cek Allah, cek malaikat soleh betul maca Al-Qur'an soleh Gusti ampura ya soleh ampura. Mau sama betul maca Al-Qur'an. Nu kadua basian Rasul sing betul maca sholawat. Oh sholawat teh maca sholawat. Hese bawaan ya sholawat pun panggang-panggang tapi lamun eta masyaallah. Jalman betul sholawat di bulan Rajab, betul ngaji Quran di bulan Rajab, maka eta teh ku Allah bakal diampura, bakal menang ridho Allah. Oke bakal diberi ku Allah iman anu enak-enak amis alabatan madu, anu pangsengitna alabatan minyak kastory. Saur malaikat dibirkeun sahari Gusti ieu teh dikeun jalma nu getol maca sholawat getol maca sholawat di bulan bulan Rajab maca sholawat sing getol sholawatna sing leuwih-leuwih tina bulan biasa karena ngalahkeunna iman ti Kanjeng Rasul. Siap maca sholawatna ya ramekeun di bumi kalau sholawat. Ya, masalah iman. Kemana sholat? Bebas sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tilatil adhar wa bittabil yasar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bil qurab. Betul ngageunut Nabulna kene subuh di masjid di pangkeng di bumi ya Allah eta istri nu solehah pamoget anu soleh sok munggah saja subuh naon lamunna ngaos sholawat cara ibunya sampe punya sholawat alhamdulillah ngebrung kene mah ngobrung derek masyaallah ya wasiat Kanjeng Rasul tidak cenah ngeukeun ngaos sholawat nu salajengna wasiat Kanjeng Rasul teh adalah ngeukeun sholawat ya Allah Rabbi eta sholawat sur atuh mohon aku 5 kalinya lain sunatna Allah geus kubur deui loba sunatan bukan diseukeun Gusti aya sunat aya qobliyah aya ba'diyah aya sholat witir, aya sholat tahajud, aya sholat duha. Apa lagi kau itu? Kau duha teh itu. Ayo lama netepan enjing dina wakos duha. Ada tahajud, bengi tahajud mah. Kalau tahajud teh ngampoe, baris ada duduk teh. Urusan belum tahajud mah. Reukelan belum telat, tos salira korejak buka. Terus kita zaman abdas sholat sunat disebut sholat tahajud. Ada witir naon witir mah ganjil 11 Rasul witir kira ada pun saur Abu Bakar sok witir teh lakukeun tas belum sampai acan subuh kurang witir heula. Saur Ibnu Umar mah
kieu geuning cenah. Allah sok nyieun salat sunat. Ending nyebut kalau asa-asa beres roh beres teh. Geuwah kurang wudu, telah subril wudu, telah salamatkeun salat isra 2 rakaat, istiadah 2 rakaat, mun pang rasa kalau tawihan kedua aku teu hafal rakaat menang-menang. Perah. Menang-menang atuh. Ieu mah misal lisan di malah satu detik setengah jam ajaran aku sih menang 10.000 terus kemudian kaca kurang dikir maca 10.000 kaca kurang teotkeun atuh 20.000 nah atuh 1.000 5.000 dijikeun 10.000 ibu kene 1.000 atuh mata salat teh 20.000 nya Allah Akbar. Harus dirasakan raya di surga mah serba leuk. Oh masya Allah, kursi anu teu pernah ditinggali di dunia. Kursina, jabatna, lomarina, lantaina, tempat tidurna, moal aya anu pernah kabayang jeung di alam dunia, ceuli kan pernah ningali kana musikna, soca ningali kana kayana, eta bakal eusi di surga. Dibikeun ka saha? Ka jalma sok zikir ka Allah, jalma sok maca Quran, jalma sok shalawat, jalma sok makmulkeun salat, jalma seueur zikirna engke ku Allah bakal diberi surga. Anu di ditu namana serba leuk, can pernah mala ainun ra'at, mala udunun sami'at, mala teu kabayang jeung hate eusi surga kursina masyaallah. Pantes malahnya, pantes guna ladang cangkeun, nahan turu, nahan kahorean, nya pantes kudu hanya bae guna kita nya. Kalau ternyata
tae tajama teh bakal diampura tina 24.000 dosa. 24.000 dosa diampura pakeun jalma nu maca kana lafaz la ilaha illallah. Gitu. Abdi teh kira-kira tong surgana ampura dosa ya enak. Diampura dosa lumayan. Masya Allah. Sahabat kira-kira tema itu bade kalau bikin bade la ilaha illallah bade seluruh tema bade la ilaha illallah ngamu bener macana la ilaha illallah kudu panjang la ilaha illallah la ilaha illallah punten dikir jahat la ilaha dua ingatan hiji ingat ka makhluk kadua ingat ka Gusti Allah. Ingat ka makhluk ieu keur diurus ku Allah. Ingat ka Allah ieu Allah keur ngurus makhluk. Ilaha nu kitu. La ilaha bray makhluk sing loba ieu kabeh makhluk diurus ku Allah. Ingat ka Allah Allah keur ngurus makhluk. Jadi dua ingatan dina la ilaha illallah bakal makhluk kudu geus leungit dina ingatan ngumpul ka Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taya cina macana lapan la ilaha illallah. Kakana insyaallah jaminan bakal dihampura ku Allah. Atau bakal dihampura ku Allah kitu tah. Kitu. Maka padul wajibna huwa Allah, Allah huwa Allah teh eta huwa Allah. Ari Allah teh eta huwa ngurus makhluk. Huwa Allah ngurus makhluk teh Allah. Allah ngurus makhluk, makhluk diurus ku Allah. Allah ngurus makhluk, makhluk diurus ku Allah. Kitu eta teh dikeun teh. Kagak ada jaminan la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kudu bener macana jeung atena kudu sing bener. Huwa Allah, Allah huwa. Malah geus teh kitu mah Allah, 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 Allah macana. Geus huwa alai Allah, 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 Allah. Geus ya Allah. Geus makhluk mah geus katingali. Malah geus teh batur mah geus macana. Geus teh huwa Allah, geus teh Allah. Batur mah. Kakara kamu lagi ka makhluk kan disebut we naon? Disebut naon makhluk? Mulai ningali ka makhluk mah. Naon da cerita dilatih. Baik ka makhluk. Jadi mata makhluk mah dikirna teh Gusti Allah heula. Ya Allah ka makhluk kiri makhluk ka Allah deui. Maka selalu hidup huwa Allah, Allah huwa. Qul huwallahu ahad. Huwa ari Allah teh eta ahad kaciri ahad. Maka dari Allah bin tadi deui tu Nabi bungan kieu teh ibadah ka Allah urusan apa Allah teh mana Allah teh ari ngaran Allah teh ahadiyatul jam'i bi jami haqaiqil wujud dia Allah ayaran ilah teh ahadiyatul jam'i nu ngahijikeun anu loba nu loba kieu sama hiji loba ku hiji artina nu loba keur diurus ku Allah anu hiji nu hiji keur ngurus anu loba eta mah eta huwa Allah, Allah huwa eta Allah teh. Makhluk nu loba keur diurus ku Allah
Waduh, hari ngaji mah sebarang minggu tengah ngaji juga. Abah sama dia
dikali supaya manfaat masalahna utamina urang sing biasa dikajeun utamina urang sing biasa ngalaksanakeun wasiat Kangjeng Rasul tali Quran tali sholawat nikasroti sholat salam nikasroti dikri. Kena hiji